Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Kaparengan RD kenaon? Biasa we, di mana teh? Di konter orang anjir. Menang bunga. Nangka bunga orang. Kumaha deh? Urang teh ngisi pulsa. Konter pas pelayan teh awe gelis. Heeh. Terus Anjir. ngecepan kumaha? Jika nama udang sare teuing kumaha teuing peureum aing teh kaharti ces ya. Teu kaharti urang. Kumaha mimitina. Begitu aja Neng. Bapak badai ngelebetan pulsa. Heeh. Cek urang teh. Heeh. Hari cek si Neng nulis teh. Bah, sabaraha nomerna? Langsung minta nomor. Ka urang. Oh, mohon. Peureum jiga nama tahu. Bogoheun cenah. Terus rempak deui wae ieu anjir. Bogoheun kumaha? Ieu teh bogoheun kumaha? Bogoheun ka urang. Awe langsung minta nomor. Ai itu awewe gadis atawa nini-nini? Gadis seumur jeung budak urang, seumur. Urang ya huleng urang ya ka imah teu daek sare langsung ngagolep di imah ge urang. Minta nomor langsung CS ka urang. Anjir, so parah anjing. Nya heueuh atuh minta nomor atuh. Pasti minta nomor pan rek ngeusian pulsa. Rek ngeusian pulsa kumaha lamun misalkan teu diminta nomorna manehna anjir parah ieu anjir. Rempak deui wae ieu anjir jelema anyar rempak deui, jelema anyar rempak deui. Ampun aing mah. Salah naon atuh Gusti urang teh euy. Dipanggihkeun jeung jelema rempak we tuluy. Urang boga anyar. Ki age purunyus boga anyar cenah Brad. Oh di mana deh? Dina telepon. Dina telepon teu percaya aing mah. Nah, teu percaya di mana? Teu percaya wae ka urang kumaha sih maneh? Nya atuh da buktina atuh di dinya. Bener telepon kurang teu percaya mah sok telepon Sok Yo. telepon. Aing moal ka percaya aing ka aki-aki ya wah. Gede rahwa. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Oh, Neng nuju sibuk. Mun tuh ku ake anjing telepon dieu nya. Mun. Keur sibuk. Moal nyeuseuk kitu. Nya meureun. Sukeneh kieu mah keur sibuk di dapur meureun. Nyaho gelis ti mana geus video callan di. Apaan sora? Sate sora na alus. Tina sora. Sora na alus. Nah bisa nyimpulkeun anjir geulis tina sorana alus. Ya. Anu sorana alus belum tentu geulis. Nu sorana alus buat teuing anjir banget marujat ya guys ya. Bagus perhatian. Ngadi-ngadi anjir ngadi-ngadi ieu. Pan wawuh ge meureunan ka kare kamari-kamari. Terus nyaho bager nyaho perhatian kumaha ieu maksud. Kamari percaya ka urang? Kamari pisan telepon ka urang. Berat. Kumaha cenah nelponna? Pulsa yang Anda miliki 0 rupiah. Dengekeun. Itu bager kumaha ka urang? Oh, parah cek aing aki-aki. Nu kitu teh operator gitu teh. Nya teh. Operator awewe, berat awewe. Heueuh, sorana mah sora awewe anjir. Ngan eta teh operator ti provider ti ditu ngabejaan dirinya pulsa beak. Operator ngerti teu? Awewe, Operator. awewe, setengah awewe. Anjir hese aja ngabejaan aki-aki ieu ampun Pokoknya mau teuing. dikawin, ku urang mah dikawin, pokoknya mah dikawin. Parahnya aja ngabejaana ieu aki-aki ieu anjir. Maneh mah panas, eta mah panas maneh mah. Naon jadi panas anjir? Panas maneh mah. Nah jadi panas anjir. Cing demi Allah nah gitu panas aja. Panas, Jadi panas. nyarek kawin jeung operator sararudi teuing. Anjir kudu panas anjir parah aja sih ieu aki-aki. Ku aing tuar wae gitu ya tihang kopeana anjir. Parah aja sih. Cing tulis na kolom komentar ya aki-aki kieu alusna dikumahakeun lur. Mun asa harengheng anjir kana sirahna ge.
Brad. Uing menang ke bunga deui poe ieu. Aduh. Kabungan. Kabungan naon itu? Urang tadi ke salon, isuk-isuk. Bus ka jero daftar. Kita milih awe 5 sakitu garulisna. Denge. Cek aing oge payu deui aing. Terus? Dibawa ke ruangan ka jero. Coba teh Neng. Bade kumahakeun, Bapak. Langkung Bapak sana mangga bebas. Anjir denge. Cek aing dengekeun. Parah anjir ya aki-aki peureun geus. Iya normal. Normal sih teh. Nah, normal. Normal kasalon mah kabehna ge kitu. Kasalon mah kitu kabehna ge aki-aki. Ya ditanya arek ditek-tek model kumaha atawa misalkan arek dikeramas tah ya buuk ya. Ya sirah. Maksudna didinya ka itu teh arek di kumaha. Arek ditek-tek terus dikeriting urang teh. Anjing dikeriting cenah ieu sirah kieu. Si aing mah ka tukang salonanya. Mun ningalieun ieu tukang salona tek-tek si aing mah aki-aki kieu mah beheungna. Teu kagok anjir hayang dikiriting cenah ieu. Diponi we sakalian. Parah anjir. Ki-aki ieu ampun teuing. Kamari ka operator. Ka tukang konter ayeuna geus bogoheun deui wae ieu cenah. Ka tukang salon. Ampun teuing. Ki rempag anjir parah. Brad. Teu apaleun maneh poe ieu urang anjir menang ka bunga deui. Pasti anu bogoheun deui. Saha anu bogoheun? Nah apa? Ya, cek aing ya, aing masalah mana aja. Di mana panggilna? Di mana atuh teh urang Di hayang apa? jalan, saya di jalan tadi orang perwis di jalan. Nah, awewe itu teh. Nah, itu mau diobrolkeun laki mah Brad. Awewe geulisna Brad. Ieu mah eleh kabeh ku ieu mah. Jelema tapi Jelema satena mau diobrolkeun atuh. Ari sasatoan mah sateh mau diobrolkeun ku aing ge. ya terus bogoheun. Surak seri ka urang anjir. Aduh geus bala aing mah. Surah seri. Aduh. Nih melong ka didinya terus mere senyuman gitu. Eta pisan bener. Bener. Anjir. Geus. Lah ieu mah euy geus moal engkekeun deui kurang mah moal Brad. Moal. Ditanya ku didinya. Hah? Ditanya. Ditanya kurang kieu. Neng bari ka mana? Teu ngajawab. Skala susirian. Anjir langsung ngarespon ka aing. Ngarespon. Ku kode daerah mun jiga nam. Saking ku era ka urang, ningali kakasepan urang jiga. Nya, nya. Ku kode we. Anjir, dibolingkeun ya Bang. Geus menang mesek. Diboligi. Papang ini mana? Ini di Pangandaran mah. Pokoknya mah di jalan poho deui ngaranna, di jalan we. Sisi jalan Heuh ngan dibuligir. anjing. Manian heula cek aing mah. Nah, Mun mana? manghinup kitu mah. Nah, si Manian. Manian. Nah, di Manian. Nah, sia. Pasti nu borong ya guys ya. Nah, mana sia? Jika nemu kasaingan ku urang mana mah. Nah, jeung muka saingan bodoh teuing anjir. Beda aing payu. Nah, sia beda payu urang. Nah, Teu aing mah saeutik teu panas aja dirinya payu komo aing payu kan oge lawan. nah atuh mana teu ngerespon ka urang sia. Lain kudu bunga mah mana teh. Suara seri naon jeung sering ka urang. Dirinya nyawa teh eta sa. Awewe. Aduh, kada urang panggil di jalan sia tuh. Nu di jalan nu di mana nu pertigaan eta? Heeh. Nu sengaja jantang jeung tiang listrik. Heeh. Nu borong teh teh. Nah, mana buru-buru. Naon? Panas nya panas. Jika panas wae mana mah aneh. Henteu aing mah teu panas sok wae. Panas mana mah. Panuju. Panas sia mah panas kehead, sia panas. Panuju. Panas. Panuju. Panas mana mah panas. Astagfirullahaladzim. Panuju orang teu panas ayeuna mah. Aing moal disukeun deui ek dikawin urang mah. Karep kumaha didinya. Sok. Ibu Guys, ya. Pasti setuju netizen ge aslina pasti setuju. Sing demi Alek nage aing. Ya guys.
Masa sering nangis sering ka urang mana? Teu atoh boga babaturan ayeuna aya nu resepeun. Atoh urang atoh pisan, satuju urang. Nah, nyebut nu burung tadi sih. Ngarekeun ka boga urang nyebut nu burung naon sih? Nu burung teh maksudna ditato, manehna boga tato manuk maksudna teh. Tato manuk, tato kapinis, mun teu salah mah eta eta. Guys, Ka urang tuh. Nah, saya nyusirkeun ka urang. santen yang serikeun henteu. Bisa kitu lempang kieu banget urang tuh. Atoh maksudnya. Ya, ada kudu bunga sih teh. Nya. Kudu bunga. Ngan omat manian nya. Nah, jika nyangka nu gelo sih. Dari nu gelo. Henteu yang Jelema bener kehead. nya jelema bener nya. Gogoheun ka Seuri urang. ka didinya nya. Ai seuri dia ditanya neng. Heeh. Berangkat ke mantan. Seuri. Oh, atuh halus atuh berarti resepeun ka didinya eta teh. Kudu ngadukung sih teh tuh. Padahal saya tahu anjing kena tiang listrik oke ini diajak seri padahal awe itu parah anjing parah ya gigi rempat Ngomong naon mana intinya? Ngomong naon sih? alhamdulillah Kudu kitu Ah, teh. Barak balad deui mah. Ya Guys. Allah, ngadukung euy atuh. tah nya guys aya nu boga pinang teh hulu pinang pangagalokeun euy make ieu make sangu nya dina piring saeng terus ditemikan teunun dihareupeun imahna nya lieur anjir ngabandunganna asa beuki parah anjir rempagna ya ampun Brad, nuhunnya. Ngadukung. sami-sami ngadukung Aduh. ngadukung Urang maganya. nya sok Ayo. sok Kita langsung main. sayang langsung bisi kaburu ini teh Brad. Kumaha caranya euy? Urang hayang bikin pelet, Brad euy. Cian pelet heeh aing teh jauh kan pulat pelet kitu mah aing tara Urang mah geus capek euy, ieu mah serip urang mah euy. Sok bayangkeun ku tidinya. Lu baru baroboheun ka urang. Geus konter mah, geus operator mah, geus salon mah, geus pom bensin mah. Kabari anyar keneh, Brad, urang. Ditutur-tutur me. terus bogoheun maksudnya eta me Lain bogoheun deui, bogoheun pisan ka urang me. Nutur-nutur terus. panuju aing moal protes aing moal aya nama ya guys ya panuju anjir bogohan jeung me mah panuju aing mah tarima anjir guys Tapi kan orang teh lalaki normal tuh, Brad, maknya. Reka me. Da teh jalu soalna mah mena. Lamun bikang mah urang teh meureun mikir deui. parah anjir sia teh najan bikang oge eta teh pan me teh normal ti mana hordeng di dinya parah anjir ya aki-aki ampun teuing ku aing diengrin wae gitu ieu anjir musingkeun teuing ieu aki-aki Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi cenah cepat tur jelema edan